Bang, bang, ya, ya, ya. Bang, gas, bang. Bang, gas, bang. Tolong, gas, bang. Ayo non, ayo non, ayo non, ayo non. Iya, mang maling motor dia. Kurang kermodal. Iya, bantuan, bantuan. Mau cari tanah atau mana? Bisa kieu. Itu kena naon mana eh? Henteu rada ieu unggul. Bisa ditenggelan sih emang kumaha cari tanah gitu. Apa dah aya motor gitu tuh. Nganggur. Oh, nu bogana koncina ngagantung. Terus Ya geus dipake heula ku urang teh. bebeja. Meh tereh mapayan. Bebeja. Gogorowokan. Duka ka dengeun duka henteu. Keur eueus sia mana bogana nya ngagarowokna. Emang heueuh anu bogana mah. Udah lain kayak bebeja kita maling. Ieu main sawah urang teh. Ini barang ngepit. Yo, tempo. Barang ngep. Aing sakasep-kasep jadi barangep kieu. Heeh, tapi Oh, nu nyeri deui salahnya. Bisi aya nu pateuh. tak iya. Nu lumayan mah kena tangkal. Ai tangkalna teh kana naon? Pasti datang ngagorowok tangkalna ge. Karunya tangkalna ditubruk maneh euy. Pangalongokeun. Kayak diteang Aduh. gampang. Terus kumaha tangkalna nih. Karunya. So katanya cing gara-gara cager Heeh. saaya-aya wae teh mah. Ka mana ayeuna? Bagian itu. Ulin. Ya tuh. Da gawe na kikur ulin. Heeh. Akur ya. Sarua we. Ulin. Kieu da teu da teu boga gawe. Iya, iya. Kunaon tuh? Ayo kunaon iya banget gitu. Biasa. Dak ngora. Gelutnya maneh mah. Biasa jeung preman kemarin. Nyeng jagoan. Limaan. Sanu meunang? Heeh. Tumbang kabehanana. Anjing. Tatona anu bararadag. Boga ilmu naon ieu? Biasa we ilmu ieu. Anu ti Wiro Sableng nu baheula. Oh. Ayan kana Aya loba. cek minta. Minta. Hayang. Heeh. Pas budak wae sih mah barang dahar we. Kosong. Mana teh lapar? Heeh, lapar. Songang dahareun atuh yuk. Ayo, ka mana? Tuh kabeh ditu we, rojo teuing. Ka mana? Ka ditu. Ka ditu. Ame isian beuteung maneh. Iya, aya eusi. Ayo lah, wangan Ayo. jangan. Ayo. Yuk. Man. Bisa teu lempangna? Ali si aku naon nu teu dingkut. Poho euy sigan teh uwing na nyarina. Heeh. Da. Kita dahareun naon ayeuna? Bingung ku urang ini. Nah, ieu baru datang sabarkeun ah. Ayo. Tekan yang hilap, subscribe. Mau daras? Like. Mau daras? Komen. Mau daras? Jeung ngingelap share. Mau daras? Melag. Jangan minum ah. Ayo.
Kemananya inangan sayuna? Kabewetan ayo. Kawetan yuk. Ayo. Ka dieu kan? Bewetan deka dieu. Iya. Ujang kunaon ciri? Di cadang mah mun kacapu. Eta euleul si capung dewe ka mana lupatna? Beri dia mah euy, moal bener euy. Hei, Pung, kadela Pung. Kadela Pung. Kunaon budak di bebeleng gitu? Teuing buah nah oh bakal mari berat teh tenggelan teh ya. Pung gede Pung. Dek. Ulin we udah hari. Kunaon eta beungeut punya harejo gitu nih? Ah, biasa we. Naman? Alhamdulillah ki. Emang? Eta nu bener eta kunaon beungeut punya harejo gitu? Ka urang sayem. Tah, kitu mohon. Eta beungeut di ka harejo gitu. Jujur we nama. Kemarin gelut jeung preman keunaan saeutik. Dah bohong maneh teh tuang kredit lain kamari. Kau enggak cenah aku preman cenah tengeulan cenah. Kulimaan Bohong ah. tumbang. Bohong ah. Gua nyelekan dengan Panjang irungna maneh bohong panjang irungna. Lagi apaleun. Bener ki di tengah Carita. preman. cenah mah heueuh itu mah preman. Urang kamari nempo langsung. Dihalangan ke urang. Ai bisa ditenggelam preman masalahna kunaon? Puguhna masalahna pedah naon? Nah, biasa masalah anu ieu nanti. Budak ngora gitu maksudna. Budak ngora lah. Anu kredit kumaha eta? Oh, Naon? Kredit nu tenggelan. Kepala teh. Ah, pan kamari ku urang dipisahkeun ageuna. Preman, aja. Lah. Piraku. Punten. Enggak. Kredit ah. Kala cara saudara. Teh mah kredit mah. Bare heula cenah wayahna de. Ah, Usahana de akang teu keur Suami ngunung enggak? Insya Allah lah minggu isuk mudah-mudahan aya milik sararea gitu nya. Nguna tuh Mohon nya. Asep. Mah dia gini. Kamar kamari. Iya kan? Sia di wae. Mah, Aduh. Ulah iya aya naon kitu ieu teh aya naon. Pung nu bener aya naon ieu jeung si Ujang ieu teh si Ujang ieu mah unggal poe Sabtu ge ka dieu sok ngapayan kredit ka si Teteh. Rekam teh aya motor nganggur. Na pengkolan teh. Geus we dipake ku teh. Geus bebeja nih. Mang namut heula sing kamari. Motor nu si ade ieu. Heeh. Atunya ai jelemana eueuh motor main ditumpakan mah atuh pung ya deuh dibangsatkeun. Paingan harejo tadi nyebut jeung preman wae deh bebejana teh. Eta ge abi hilap ini kuncinan teu diekeun gitu. Da abi hoyong teh kieu. Tapi mah namut maksudna ge itu sanes paling gitu. Ai namut eueuh jelemana teh pung ngaranna teh maling ngan ayeuna mah danu geus manggeus heuh. Ayeuna meureun capung poho peupeuje ulah pipi dedeyeun PK hareupeun mah mun aya naon-naon teh komo ieu barang batur. Atuh ieu Ujang sing ngamaklum ulah saruana ayeuna mah da urang teh unggal poe panggih meureun unggal minggu panggih bisi era ayeuna mah meni kena alakur. Capung sok minta ngahampura ka dieu da capung geus puguh salah preman we. Tapi ulah di deui eta budak karunya nya. Moal. Gabe keukeuh. Ai ka abi malah wios kitu da aya ieu motorna ai ka Budak budak bebeja ka si iki geuna ku preman cenah ki. Ngebohong. Preman mah cenah preman tumbang kabeh ge ditanya. Ieu untung tahan ku urang teh ge nanta. Gengsi itu Geng, ieu beungeut keur mah kulit geus hideung digebuk atuh meuni beuki gareuna kieu. Geus deui mah ulah teu deui nya. Peupeuje. Eta mah geus manggeus kapok sing alakur peupeuje teh Mang Asep, ka Iki, kasih ade ieu di hampura nya. Teh apa laang mah teh apa nganti tadi teh keukeuh we ku preman. Dia teh kunaon? teh ngageremet pusing kene ka tukang kredit nu haritan. Udah baheula tenggelan teh ya. Ngageremet piraku kumaha nya? Sugang. Jangan kuheul. Bingung eta mikirna teh kumaha. Biasa tuh goblok eta senana. Kenapa bangus? Pusing gitu. Kucing saha aya dinya. Tukang kredit aing ngenes kene. Pedah masalah naon? Kan aing ditanyakan. Gerah nu baheula teh anu nyaketa kawing. Uang gawean we ah. Naon? Uang geurian. Motorna Motorna nya jelemana. hayu. Motorna we. Hayu wing mah. Naonnya we?
Coplokeun jok lah. Plokeun bana alungkeun ka balong. Alungkeun. Heeh. Aya kuncina mah di uing. Ayo. Cina, ayo. Wah, balik ieu. Mikir carana kumaha. Itu nya.